Teh, kumaha surat teh ya? Tas saya jawaban teh acan. Nya aku abi ditampi Aslina teh? aslina nya sabarate abi teh bogoh ka kan isin bade nyariosna karesan nembak abi jadi abi atuh Nya neng age nyakana kitu saat nu teh hayang ka Arjuna. lamun Arjuna berarti neng Dewi Sintana. Nya. Tadi itu ngobrolna yuk dinu indah-indah. Nya hayu Yuk. Apa yang serius kok teh? nya abi ge serius abi hoyong ka jadi imam abi. Hanjakalnan lamunan kabayang mun urang jadian yang si Eus komodo mun bisa diuk na pelaminan hate teh bunga juga kateter basa kalangsung mangsa katinggalan poe nya sabina waktu ayeuna isuk jeung pageto sanajan kahayang gede manusia mengan saukuran cana sanggakeun we kanu maha kawasa dihin pinasti anyar pinanggi lieur mikirana ge mendingan katen si tatang ayeuna mah Naon? Kamari abi penak jeung Atatang. Saha atatang teneng? Eta babaturanna si Aobed. Alona si Deus. Oh, naha naon kitu? Nya resep teh kasep sia. Naha neng bogo? Nya bogo teh. Neng mah siap jadi istrina ge. Hus beuting geus bogaan calon. Nya atos teh. Naha atuh geus boga calon mamane ka bogo? Kan neng atuh calon ge. Hus ngarep. Saikra teh di situ. Kumaha teh surat teh ya ayeuna tos saminggu kumaha jawabanana Bener teu sabar si Ama. nyanya tuh teh atau sekiat yang jadi kabuah teteh Kumahanya bingung ya teh. bingung kunaon ari teteh Bingung moal tiasa dicarioskeun ka AA. iki we teh ayeuna mah supaya teteh teh bingung jawaban teh kumaha ditampi atawa henteu AA teh siap. Lamun selain aku neng ditolak, AA mau nyeri hati. nya moal teh mah tos biasa nyari hate cinta bertepuk sebelah tangan Bohong AA mah sok merendah. leres teh mah kenyataan Nya kieu tua ayeuna mah urang cobian we jalani heula. leres teh teu kapaksa Terus nya berarti ayeuna arurang jadian teh berarti nya alhamdulillah atuh ayeuna mah cinta abi teu bertepuk sebelah tangan nya tuh
Mudah-mudahan tiasa ngajaga kepercayaan Neng ulah ciga nu atos-atos. Ya ama janji ka teteh moal ngahianati, moal selingkuh, moal ninggalkeun. Nya omat ulah ngaraheutan hate Neng, ulah nyanyakeun kepercayaan Neng. Ya ama janji bakal ngabahagiakeun teteh. Nana maneh dai. Si Keher ngadong ngalonyeng. Nah ieu mah lembut ayang manawi teh si Aday. Piraku tak sulit cia disebut si Aday. Banyak teka cium seungitna. Manawi teh si Aday pedah tadi mah bade nyusul abi ka dieu. Cari ka tuh ya. Iraha pada ngalobat Neng teh. Neng terus tekiat. Nya antosan ya. Cing sabar saminggu deui mah. Anak ge kedah ngajual harang sokan. Ya atuh ku Neng diantosan. Si mama jeung si papa tuh naroskeun. Nya antosan we heula saminggu deui mah. Kasih mama sareng kasih bapa saminggu deui bade ka bumi ayang bade ngalamar. Ya tuh Yang mah asa teu percaya cinta diterima ku ayang. Nambah kajeng teu percaya Nanang teh bogoh ka tulus dari hati. Benar ya? Terus Mun leres ayang narima cinta mah yang bukti ti ayang. Bukti naon ari Nya mah yang bukti we ti ayang. Yos teu Naon atuh Neng mah teu ngartos. Nya hoyong kisah ayang wios. Tong atuh pasang sungrim. Ieu satu yang saalit mah buktikeun. Emang kedah Nya yang kedah kumaha wios teh? Nya tuh ayang siap-siap. Atuh ayangna peureum. Kunaon si Tatang renyah-renyah gitu jika nu ngimpi ciciuman. Jailan gua. Tah asaan galek aing bau parfum Paris. Bau asem sia keur naon nih dia kayak mengganggu orang kersare sia mah. Kunaon sia eta bibir renyah-renyah geus ngimpi ciciuman. Siapa kayak jeung ngaganggu urang keur ngimpi ngeunah sia mah. Ngimpi naon maneh? Ngimpi ciciuman. Aing wae sia mah Jeung saha euy? Yang apa wae maneh mah. Kepo saeutik atuh bae. Oleh aing rek si banget kana aduh. Heuh tong lila. Aya naon da sia ka dieu asal ruas kieu teh? Heuh aya perlu ya tuh. Perlu naon maneh? Biasa. Masalah si Uis. Si Uis atuh. Kan hari tadi geus saminggu deui sana. Ayeuna geus sabaraha minggu? Kan kakara geus saminggu atuh. Lain geus 3 minggu. Sia teu apa kanu poe. Heuh aing geus teu kuat euy nungguan jawabanna. Engke ku urang tanyakeun deui nya. Nya Arjuna haban we nungguan kabar ieu aduh kumaha. Baju sabar engke urang mah diusahakeun ku urang. Heuh. Tang aya si Uis sok ngobrolkeun urang tah. Sok atuh ngomongkeun maneh mah. Manya Pokokna mah ka maneh mah resepkeun cenah.
si ada mah imut kasep sana bule aing teh Arjuna atuh. Tapi nah basa ti heula basa panggil jeung urang jiga nu eraeun gitu tang. Terek era kumaha ari panggil jeung Arjuna atuh. Aing teh atuh. Ari basa mana panggil jeung si Eus ngobrol naon wae deh. Heuh nanyakeun surat. Terus kumaha? Heuh da kaburu ngaleos teh kaburu ngajawab. Oh, selamat teh. Mana? Selamat naon Asia teh? Heuh kan mana teh salamatan jeung si Eus sia. Amin. Tang, kabayang jika namun orang salamatan aing ngeureuh ngulam kuda renggong debus singa Depok layar tancap pencak silat gegak lumayung anu dilos kararen pemainna Hebat. terus kumaha cek maneh Asia rek hajat kawin atau hajat nyunatan yang aya rek nganggap kuda renggong, singa Depok, pencak silat, layar tancap. Hajat kawin mah cukup ku aya dangdut, pengawasan, marawis, cukup sakit tuh hajat kawin mah. Udah beda deui atuh hajat Arjuna mah homo jeung Sinta mah kan kudu mewah gitu, kesana teh beda gitu. Arjuna naon sih mah dewala. Eta sok ngagogoreng atuh ieu sakitu ganteng kieu nya. Damal kabohongan banget mah tuh. Tang aing rek baliknya rek meuli baso, lapar euy. Oh, sok atuh. Sekalian urang euy. Hayang lapar. Tuh hayang. Aya teh domba teu urang loba Sok kapan. atuh kehead. Aya. Mantap sih kan. Tonggal dia deui sia. Untung si Eus teu baca eta surat ti sahana kasih ada ya salamat rek mandi heula rek keteu si Obed sebenarnya si Eus yang panggil deh. Hudang. Ayo naon mah. Hudang geus beurang geus jam 10. Teu atuh mah kudu keneh. Berapa menit deui mah? Lain 5 menit sok-sok gerak hudang itu wadah kumaheun. Kali-kali mah teu kumaha mah. Ini payah wae mah hodat teh. Alus, geus wani ngalawan ayeuna mah. Lain ngalawan atuh mah. Meeting kawin kayuna hayang ku aya mah hodat teh. Naha teu ridho. Awas ya mun hayang dahar. Mending ngacam wae semua mah kaya teh. Maneh mah da menteri ancam mah moal nurut. Oke lah tuh mah. Semenit atuh deui. Itu nu keneh penting saronda. Sok-sok dan balasan kan. Nya atuh nya karula. Sok-sok udah ngebahwana awas ya mun molor deui. Tuh nu keneh ya teh. Tuh. Sarede ah. Si borok koko kalian molor deui. Si mama Ai mana kakak molor deui di udang-udang teh. tekahan ya bi mama. Ngelihat ieu mah. Ngeliat mana mah dihajanya. Tos urang mawadah. Nya atuh nya.
Sok-sok. Ya. Kena sare agama we si edok mah. Ini gede amat aja. Coba menghadap orang kapangi jeung si Ois. Orang jadi pemajikan orang nasib. Dasar Edo kabisangan sakur nitah we jeung nitah kiraku kasaking tang mah wadah tah nyusu listrika segala ku urang ari manehna naon gawe dasar kabisa nyo HP radio TV dasar si Edo. Namun Christian Smackdown dilawan lah hanya kali si Smackdown nasib Jeung si Euis sugana resepeun. Mudah-mudahan ditarima we cinta urang teh. Kumaha mikeunna panggihna ge era. Bayo tuna di dieu. Da pasti apaleun ti urang. Moal aya deui iwal ti urang Arjuna nu deukeut jeung si Euis mah. Lah itu sia adai ngirim naon dina keresek. Nah, habat disimpen dina panto. Ayah ini telah ya hayang katen si Obed komang kewe diterima teu nam yang penting bisa panggil lawe jeung si Cinta Euis Alah baik teh, di sana dia bisa apa-apa. Assalamualaikum. Dik. Assalamualaikum. Dik. Ayo neng kalau dah. Ayo naon neng? Itu hoyong ameng we, hoyong curhat. Curhat naon? Curhat atatang. Nah, kumaha kitu si Tatang? Nya abi resep kumaha cara ngadeukeutanana. Lamun si Neng apal,
atau tang nembak abi beren teu picarioseun. Nah abi dia ngalamun. Ini teu ngalamun. Rupanya ibu kita apal cara nama deketan. Pirakunya istri nembak apa mengger? Nyanyi atuh neng isin. Kieu atuh kumaha lamun caper Seperti naon? cari perhatian. Kumaha carana? Nya kieu we neng lamun neng pendaknya si Atatang, Sirian atau Taros. Oh gitu. Duka neng mah bi tengartos polos kene. Bercanten. Aslina. Ah bohong. Terus bi nyatu teh ku neng urang cobian. Ya tuh neng. Ah sia hilap, dek kabajakeun ka si Biuis. Tadi si ada yang ngantungkeun karesa tina panto. Terus aing deui. Punten. Nek. 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 Aya Atatan, aya naon Ayo bena ya teh. Saya obet mah acan ubi damelna. Nah, ada mal di mana teh Obed? Damel di pabrik tahu. Oh, pantesan atuh jarang pernah sareng Abi. Kalebet atuh Wios teh video we, isin kalebat mah. ieu nuhunnya basona. Baso. Baso. Perasaan orang tuh mere baso. Baik, aku ya lah. Kesempatannya orang. Oh, mohon teh. Mudah-mudahan teteh resep kanu basona. Nya resep atuh kata pipisan basona. Ya atur nuhun atuh katampi mah basona. Tapi ieu sanes nyogok kan? Nyogok naon lari teteh? Nya supados cinta ditampi. Ya henteu atuh teh benten deui. Oh nya atuh ada sanes nyogok mah. Hayu ngobrol di payun, ada alun kalebet mah. Nya hayu atuh teh. Aduh. Tanjok di dieu kan si mama. Alah. Jok kena nganjeng eus teh. Aduh, aing mah euy. Aduh, mama eta jok bediokan tau teh kotor seni bersihan. Paribasa urut kotok we. Asli nama eta urut basa ina teh can kabur kebersihan ku aya. Aduh, mana emang paling gak dijukan ke orang. Asli nama macan kabur kebersihan, ada teh kabur saat China. Waduh, paling ingat mana mah. Ka mana? Itu wadah geus dikumbahan can. Atas mah si masuhan. Seseuheun. Ya tuh mah seuseun mah aya na ka kebon heula. Itu aya nu bade masih kacang. Kade wadul sia. Awas mun ketan si Eis deui. Moal mah mau katun si euy segala kebon aslina. Pokoknya mah teh hayang hayang emas. Heuh jig-jig geura ini atuh. Kadang kayak balikna kirim baso. Maksud di mana apa duitna ge tegaduh ai mama. Kamari pan dibere 50.000. Nah, eta mah teh seminggu. Teu cereuh. Ya atuh duitna. Ah, tuh mas 2000 mah ka naon. Mahikeun we sakitu atuh. Ayo. Ya tuh orang angkat layang ha. Maya kadua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tong lila initna. Ya moal. Eta teh uang kan. Kotor. Mana? Nah, dah terus kayaknya ngelapan. Kumaha we teh pan usaha. Oh gitu.
Muhun teh kumaha we supaya romantis. Gombal. Terus abi mah tara gombal-gombal. Terus ada mau gombal bisi pangbung neng ngapung. Iya saya teh ngapung oge. Kayak abi pangnewakeun. Terus tama gombal wae. Itu sarana naon mending kadangu ka dieu. Oh, eta mah sora ieu teh reporter bola kan aya turnamen di Sipur. Oh, ngiringan teh. Yang ngiringan itu teh di grup track FC Sukamena. Oh, cing kayaknya atuannya cing juara. Ya, amin. Nuhun teh doana. Atuh teteh ge nonton supaya abis semangat main bolana. Nyatu kayak insyaallah nonton. Nuhun atuh diantos we tehnya. Teh bade naros. Harus naon Nya kan ayeuna tos saminggu. Nya tos jatuh tempo. Tempo naon ari pan nih mata gaduh sametan. Sanes eta teh kan teteh janji ka AA bade masihan jawaban. Ayeuna tos saminggu. Aduh, kumahanya? Nya abi mah telangkung teteh bade ditampi nuhun henteu piraku teh. Meni maksa si AA mah. Sanes maksa teh kan berjuang. Berjuang naon? Kos pahlawan wae. Emang abi pahlawan kan engke abi berjuang cari nafkah jeung teteh. Mulai ngarayu. Sanes ngarayu teh tapi mimpi nah jadi kenyataan. Oh gitu. Neng mah hayang naros sekali deui. Laras mau kaduhung. Moal atuh teh mah yakin 100% cinta tulus ka teteh. Kumahanya? Nya kumaha teteh we. Neng mah sieun teh ku si Asber loba modus. Modus naon ari teteh? Nya si Asber ge nyerisna bujangan haripek tos gaduh istri. Nya moal atuh teh abi mah. Moal bohong ka teteh abi mah sumpah teh. Alah receng gaduh kabogoh. Acan teh mah taroskeun we ka si Obe teu percanten mah. Batur mah malam minggu teh apel, mah ngeukepan guguling we. Kade bohong. Nya teh abi mah teu percaya mah belah dada abi. Gombal. Nya kumaha tuh teh? Kumahanya? Tapi tongnya Ya mudah-mudahan mah ditampi ku teteh. kumahanya? Nya ku neng Di naon teh? Nya ku neng di Halo, pengen tahu kisah selanjutnya? Pantengin terus di Pasya Channel dan jangan lupa di like dan komen. share and subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Action. Yang mudah-mudahan tiasa ngajaga kepercayaan neng. Nah, batu Action. nyanyi tuh neng isin. Kieu tuh kumaha lamun caper. Caper teh naon? Cari perhatian. Oh. Action. Dai. Action. Yang mudah-mudahan tiasa ngajaga Action. Yang mudah-mudahan tiasa ngajaga kepercayaan neng. Ulah anu tos atus-atus. Kunaon eta sia bibir keur ngimpi ciciuman? Nganggang kumaha sih? Action. Heuh jig gerak ini tuh. Kadang kayak balikna kirim baso. Action. Karet. Action. Mami angkat langit. Nya Action. Maya angkat langit. Assalamualaikum. nah, Waalaikumsalam. Karet tong lila iritna Action. Cek tuh mah susuhun mah. Kan ayahna pada itu ka kebon heula. Itu aya nu masih